paling nyicing ke ya budak balik pesantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya yang naon sambar janji ya balik pesantren ngomong-ngomong yang naon umur sabaraha mah umur pasti nanyakan umur emang emak tilok ngitung iya kula iya nu mantap make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling kos gitu doang ulah leuwih ti 30 mah waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling sakitu satri salap bang demo na teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunna nan si anak engke si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mah kula kan geus basantren ye di dieu tigang mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohim mah pinuh ku katauhidan mah mama tugasna ngawinkeun ka ditu mah urusan kula masyaallah mah Allah luar biasa atuh geus pokona mah engke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah balik ge sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kur bisa tengah hakikat mah budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup kudu jasa mah tekan naheun make salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam ya dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai-kiai setempat, khususna pisan ka guru urang Kiai Haji Supendi, salah Kiai Haji Subandi, hampura loba kasalahan, nu lain kiai di kiai-kiai, nu kiai asli di lain-lain, nu tadi mah lain nu teh lah. Oge ka para aparatur pemerintah
Alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kapolres halal hadir di imahna masing-masing. Para qori hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan orang selalu hadir, hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae tah mah, di akhirat mangke urang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, bung besi polisi, bung ka ditu ih cek kula polisi ge jelema, cek emang jelema, jelema lah. Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang. Dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh, nu jadi gubernur mah sarua, jadi polisi modar, jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai geja paeh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kena terkurung ke suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat, dipaksakeun dia moal bisa. Jatuh pada hari Senin, Senin, Salasa, Rebo, ngahenen karasa jero. Maksudna lebaran Rebo, si masuk kaju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban, kitab inti nama tina Al-Quranul Karim, urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala. Lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna, Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui. Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun. Lah orang maningan cara Haji Jaya baik gitu tah. Maksudnya mencitan jelema bae gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah. Sanggeus dakwah
eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim maehan cek para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakan, ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar. Himar teh ngaranna begal. Teh himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae. Lantaran boga salah mawaan kayu jang meulem kakasih Allah. Dak sorananya nama kos cerik mun urang ngadenge. Ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na. Aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah. Himar. Terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleuh. Masya Allah Karim. Lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumeuna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jonking rene gewe. Ya pada jepretan lah. Dijepretkeun cet blek kada seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah, ya narukuni bardawa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah, sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran sia tina ngaran seuneu. Masya Allah, jadi naon atuh cak seuneu aing ieu. Kuli barda iis meneh wassalaman, awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana, Masya Allah tiis dan luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis saha cenah. Masya Allah, langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser kuari ge lamunan WS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ye. Kuari kateulihan Nabi Ibrahim. Masya Allah kari. Di samping hehe sare tatangkalan jara radi. Nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk. Berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget. Ieu baja apel, ieu baja jeruk. Tuh. Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuleuh bubuahan loba. Di Imah Haji Pendi mah urut loba di hees, di padang hees. Eueuh. Komo tatarina eueuh mah atuh eueuh bae geus. Nah, ieu ge khawarikul adat teh. Termasuk min jumlah belah kencai mah ya. Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa, Masya Allah. Dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka. Kaki Wahab gamen teh coba ge. Ki Ato, Ki Nurjaya pernah ku kula dibere wirid ji. Wirid ku Ki Nurjaya. Langsung nyekal seuneu tutung. Tutung. Kula jelakeun ka kula, ngawirid aja teh khusyuk. Masya Allah. Haji Pendi dibere deui ku kula. Beuh, kuari ge buukna putih keneh. Eta teh urut ka beulem. Tadina beureum bari putih. Bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge. Sakudur awak putih kabeh. Tanda geus tereh ka ditu.
Nah guys, kesimpulan nama Kanjeng Nabi Ibrahim salamet. Kanjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna? Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kanjeng Nabi Ibrahim, yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak, kadituna 50 juta. Sabaraha tahun enta sih? Kaburu parae. Di Turki, Masya Allah karim. Kanjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem. Tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kanjeng Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, anjeun berangkat ke Syria, Syam. Kanjeng Nabi Ibrahim berangkat apa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Syria, ke Syam. Tidinya Kanjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kanjeng Nabi Ibrahim munajat, diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kanjeng Nabi Ibrahim simkuring dipiwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah, nu bakal dibere ku Gusti Allah, naon nu dipenta ku Kanjeng Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta, Rabbi habni minas sholihin. Gusti, di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti, abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV maulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an, WH data tuntung nama. Ulah Gusti, jang sakadar mangun cimpong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu saleh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam. Dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama. Di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Saya nu mimilu atuh jadi jurig. Mandek kiai nu mimilu di negara, kiai caksia tama. Aing mah toser doang. Polisi memang tiba heula jadi jurig ya nama, TNI jadi jurig ya mah, emang jurig negara ya nama. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang, agama jadi acak-acakan. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai. Asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai? Eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun rarang sadan.
Garang sadat kiai baheula nu asup ka Golkar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kuari anu ngadukung PDI wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin maksudna agama ieu mah agama urusan kelanjutan dirina pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau Kinurjaya ieu naon au cau tolol au Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau au hei kiai cau au nah barang kukurang geus diservis bari bisa nyana cau horeng nah ieu Ki Subandi ge geus diservis we cau Ki Wahab mah bari ge cadel keneh lauk nya mah eueuh masalah ngan agama cadel urusan negara pasehat urusan pembangunan istimewa urusan agama cadel iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah Kangjeng Nabi Ibrahim muli ka bumi Masya Allah karim telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung istrina Siti Hajar ngandung Masya Allah borosote seorang anak lalaki kasep nauh tanding ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuti dia ya ieu mah ye beungeut belah ditu teh naon gara solear kabeh komo ieu mah raja solear ieu mah kasep ngan pada buntutan doang atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari kasep ya Allah ya Rabb. Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayat ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep timimiti tarangna halisna irungna geus kabentuk pikasepeun anu luar biasa kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 Masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu panasaran hayang leuleuk Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neuleuh beungeut aja pede lapar bae lapar malah keluar peureup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim. Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah lamun urang boga anak kos kitu ngeunah ieu mapan anak dihudangkeun isuk-isuk wah seda
lain hese deh cak orang Jogja wah geus leuwih ti hese teh berarti teh dina hudangna masyaallah teu daek mandi pugu ngising calana geus teu daek ngisang-ngisang acan ceurik indung bapana lamun teu make pangitik atuh hese teh budak deres di Cilongok mah budak leutik di Cisoka geus gede ge teu daek mandi tolol geus tolol aki-aki ge teu daek mandi keneh bae ieu bedana Cilongok jeung Cisoka teh seperti kitu tah di Cilongok mah isuk-isuk dareek budak mandi sanajan cerik-cerik ge di Cisoka mah kolot teu daek mandi masyaallah nu mantak ambeuna ge rada lain deui ya sana nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim diberi impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kageteun malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dieu di Blaraja lain Masya Allah tak kiai teh daekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Blaraja KTP-na mah urang Cisoka aya kemodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah nu ieu mah ulah waka dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on ajuku nyana ditusukan digarang ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang tungtungna makan didoakeun ku nyana teh ku galedeg ka Kiato Ki Amir dan eta tega bagi blon Masya Allah komo tukang mencit kulit dibawa kunyana hulu dibawa kunyana ceker dibawa kunyana jeroan dibawa kunyana hei ieu kumaha lalakona Masya Allah talancuh nage talancuh dibawa ya Allah ya Rob ya Allah ya Rob Gusti Allah eta anak buah Ki Nurjaya kunaon jadi kos kitu orang dititah kunyana Kangjeng Nabi Ibrahim pohara Kangjeng Nabi Ibrahim dalahar kumaneh ta 1000 dalahar ta kumaneh 300 man munding ta dalahar kumaneh onta ya Allah ya Rabb masyarakat mika cintana luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana bebereanana nu pohara eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah Palestina Suriah Mekah Suriah lantaran Suriah teh pusat perpasaran pusat pasar di mana bae nyieun kam-kam nyieun pos-pos jang pedagang-pedagang jang musafir-musafir nu liwat setiap liwat kadinya kudu disuguhan ya Allah ya Rabb beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam
aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharan teh ieu sedekah mandi ribuan hewan disedekahkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah, dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mun diinstruksikeun kita dipencit ku kula mah demi nurutna ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapakna, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Inni ra'aitu fil banam. Abah tadi peuting ngimpi daon abah? Anni azbahuka. Abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro. Coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah berarti instruksi ti Gusti Allah. If'al ma tu'mar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi, ya Allah ya Rabb. Pokona mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit. Di mana instruksi Allah? Urang lamun boga anak kos kitu tah kaset biasa haju titah dipencit ambo-ambo berendanan Gusti banyak kudu mencit anak mendingan haji pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat lah Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Ya mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus mangpaat lah. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Faqala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahan bekos ku bode etek. Sekolah teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masya Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak Masya Allah geus mamawa kampak ye bah. Bah, kampak leutik ye bah. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudna naon sia? Belikan motor bah, lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial da orang Cisoka mah garoblok. Pohon Cisoka. Sial naonan cak abah. He, pan kula di pegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah, ieu bah ieu. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang.
nu kadua adina geus mau martil gede be mak awas ya mah ye naon lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji sial boga anak kararia amat sia ieu nanaonan teu bisa nanaonan pokona mah kieu bae geus pokona mah kakak dibelikeun kula henteu awas masyaallah imah hareudang imah hareudang ngobrol bae bapana jeung pamajikan anak orang jadi kararia bongan sia si pasantrenkeun modern cakaing ge pasantren salap lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling gara gaji ya gara-gara pasantren modern kos kieu tah tanu adina mah mangkaning tah tu pasantren modern acan nya nama asan sakola hasil sakola pak kos kieu pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang mah kampak hayang motor DPR mah tanda tangan deuh jahat sama kos kitu mah deuh itu jadi polisi atuh polisi ge modal priwit doang jerona mah tuh sarua mah anak urang geureus keneh sakieu mah ye nu bener tungtungna nu bener boga anak teh masyaallah nah pasantren ke coba tanya daikeun teh pasantren salap pak nya nama paling ge nyicingkeun tiluk mau marti paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana coba tanya hayang naon sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon umur ge sabaraha mah umur pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah paling ge kos kitu doang ulah leuwih ti 30 mak waduh bibit kolot dia ka ditu mah tah eta paling ge sakitu santri salaf bang demona teh kawin jak mana teh atuh kawin teh pan meureunna nan si anak teh si anak kan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna mak kula kan geus pasantren ye di dieu tigan mah ye di dieu sanusi ye di dieu umul barohin mak pinuh ku katauhidan mak mama tugas mah ngawinkeun ka dituna urusan kula masyaallah mak Allah luar biasa atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah eta santri mah paling sakitu tenang mah pokona kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadenge sia mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat anu torekat anu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah beuh budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di hidup gede jasa mah teu kan ngeunaheun make salaf mah masyaallah sagala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sanu pangsugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah sanu panggagahna Allah penta kanu panggagahna abdi mah hayang kuat nu pangkuat dasa Gusti Allah penta kanu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang cisoka mah menta kamomonon atuh sagada ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya lagi susah suka Gusti Allah Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaulah ilmu anjeun eueuh ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju di aku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah di aku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaulah ilmu anjeun
la ilma lak ilmuan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeun teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat kakang yang Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari baik kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti kolam datang tetek ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti kolam Muhammadun datang ka bab ibtida poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae tulis beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh kurang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu mantak urang datang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung ulah barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama kikieuan bae asakanya bae tolol meureunana mamaca kudu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa tak di Ardadi mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa dan mantap berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan Ki Subandi ja lain kula mah undangan Abuya Ardani ngan wasilahnyana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salam titah dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya rabbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapih geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapih minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan dek makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya
geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar. Datanglah kamina. Begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah kita mencit anjeun teh wahai Ismail. Cek Kangjeng Nabi Ismail, di mana Allah ngainstruksikeun? Siap. Kula dipencit. Masya Allah kan. Ngadabdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah. Di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang. Nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang. Katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah. Nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak. Nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi. Nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana. Maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari. Nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masyaallah kari. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besi rek dipencit. Begitu di talian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol ke iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon maneh ieu mencit anak? Ieu mah mencit ya instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bagus moal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu. Sia emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkaseuh lah harita meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar joder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta Allah bocos aduh cak iblis teh aing nasib aing kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian ku kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna
kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 bel nginaheun da lamun nyaba ke hiji awewe-awewena bari nyekelan tasbih tiis hate Allah 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 ya malain Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV Masya Allah malah aya di Cisoga paling di Panggang eta Allah 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 nah cek iblis Assalamualaikum salam ieu hajar mohon nyaon teh anak Ismail tuh dek dipencit wah banyak bapak mencit anak ih kuari geus digolerkeun naon cenah nu mantak dipencit nanya teu ka Ibrahim nanya naon eta nu mantak dipencit nya lo boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah coba gerakan itu salaki kulama nabi nabi mah tilok bohong sekali instruksi ti Gusti Allah pasti instruksi ti Gusti Allah lain cara kiai di Cisoka wah tama kiai raradutan apa kos itu salaki abdi mah nabi cak jana pokoknya sekali instruksi pasti instruksi percaya antep ke dipencit teh naon Masya Allah eta indung kuat kepercaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong salakina ya Allah ya Rabbi atuh urang papan babajikan deuk percaya kumaha ka salaki balik jam 12 ke atas di mana ngariung rada lambat acet Masya Allah kok mau kifudolim Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya balik peting ya jangan orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teman atuh sia mah bapak rusak tai dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak ieu mah rada tajem kieu biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak lah budak tah orenganan mal bejakeun deui bae ieu mah baja ieu mah Kak ieu mah parfum awewe mah gosip nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun budak aya anak saha deui atuh dek percaya kumaha pemajikan kanu jadi salaki tuh ya Allah ya Rabb Masya Allah nah geus heseun iblis datang deui ka Kangjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dede jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak maneh jeung maman teh seserian ningali tingkah maneh teh kuresep haju maneh deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kangjeng Nabi Ismail kula moal keluar ti perintah Allah sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka bapak tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kangjeng Nabi Ismail joger bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atau geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rabb jadilah kuari syariat ketika urang datang ka Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah hula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rabb langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim bismillah Allahu akbar tarik kalbu tarik dikatungkulkeun ka hadap teterah cek Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sekali deui bismillahirrahmanirrahim
tarik ka luhur kenceng kahandap geus teu teurak sama sekali teu teurak udang kangjing Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cek buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu dak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah masya Allah karim si keimanan jeung katauhidan model kos itu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu ge can lempeng can lempeng ieu mah geus pohara tauhid ka Allah mantengna pohara ya Allah ya Rabb ai kieu Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul panjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalil kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta gorenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tak kuari we nyaho orenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihi salam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim kepasrahan anjeun ka kaula kabageran anjeun terhadap umat kadedeh anjeun terhadap umat kabarahan anjeun terhadap umat maka bakal diabadikeun terus setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun urang maca kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita na disebut sholawat Ibrahimiyah mun dibaca ba'da sholat 7 kali tapi ba'da subuh mah 40 kali insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah weh eta mah merepet dur-dur pet atuh pada teh koret aya 3 bagian aya koret merepet aya koret merepet dur-dur pet aya koret doang aya koret merepet dur-dur pet ai koret doang mah koret doang kata tangga koret tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere anak teu dibere nyana mah jang nyana aya eta ngaranna koret merepet ai koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere anak pamajikan teu dibere nyana ge hayang jajat menta contohna ieu itu kan merepet
dur-dur peta boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa dia eta mah boga lauk tembang ge diteudeun di handapeun anggel kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100 malam 9 mimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100 malam ke-10 mimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji aja pendi ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu horenganan ngabagina teu akur buntut ka imah ceker imah hate imah hulu imah cek tetangga aing naon goblok ribut kadanan mereka batur lu aya ge ngabagi geus teu beres masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajian mah aya di Cisoka mah kabehan ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan loba nu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege kaisimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimah syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung baheul lain haju maraca syahadat kubunyana ge subuhna kieu teh Allahumma hidini cak anakna bah emang duhat kana loba omong dia aduh atuh lamun nyana kos kitu atuh masyarakat lagi leuwih ti kitu sarua bae kabehan horenganan nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kiai-kiai urang nu laluhung Ki Rasyamna di dieu di ditu abuyana Bu Kiai Abdul Halimna di dia Abuya Ardanina ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sekadar ilmu dibaca nah hungkul tapi ieu ke masyarakatanana meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu Akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presiden ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol
nu mentak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu berthariqah dina thariqah nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim wala hum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah ieu urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram iyalah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang urang menceritakan tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim wala hum yahzanun kabelah dituna mah jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka surga Allah Subhanahu wa taala di surgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha ninget ka Syekh Nawawi urang teh boga hiji-hijina ulama di Indonesia Syekh Nawawi At-Tanara hiji ulama nu terkenal di mancanagara kelas internasional mulai tandingna Syekh Nawawi mah ulama zahiran wa batinan pernah anjeunna maot sagesna maot kuburanana digali peraturan raja saat eta bagi makam-makam anu geus kitu 1 tahun na ieu kudu digali dihijikeun tulangna ye jang kuburan anyar deui memeh dijieun logak-logak instruksi raja saat eta seperti itu galilah kuburan tok dihijikeun pas Syekh Nawawi At-Tanara digali beleger kene Imam Romli kagali beleger kene Ibnu Hajar beleger kene teh pandidinya teh urang lamun dekat Syekh Nawawi teh belah dia Ibnu Hajar belah dia Imam Romli kuburanana teh jalaneun teh belok ka dieu Syekh Nawawi teh balaleger kabeh laporan ke raja ada beberapa mayit yang masih utuh bahkan lebih seger dibanding dengan masih hidup raja langsung ningali kadinya begitu ningali cak raja pendem deui bae beusi bahaya dipendem deui maka dicirian saat eta Ibnu Hajar Al-Haytami aya dan kuari beus sareueuh deui baheula Romli kemudian belah dituna Syekh Nawawi jeung loba-loba deui nu sejen-sejen anu balaleger dikubur deui di dieu. Ieu keur carita di antarana Syekh Nawawi Tanara. Kebelah dieuna terus dizarahan ku urang Indonesia, mah zarah terus hobi ti baheula urang Indonesia mah zarah teh. Nu zarah bener, nu zarah teu bener sarua bae. Sebab nu zarah bener mah tuh jadi itibar oh aing gerek maot. Kirim doa oge bisa zarah bener gini. Nu zarah itu bener minta info nu keluar hoi eta kos gitu tebalener nah ya Syekh Nawawi kebelah dieuna pas erek dibangun tol otomatis pas kaluhureun kuburan Syekh Nawawi didorot di mimiti dia kajauh kena aman masalah berbagai kuburan nu lain mah aman bae pas datang ke makam Syekh Nawawi bletro potong beko
dokot deui nu anyar pas pelobah dia bletrok deui potong didatang ka 11 beko potong kabeh lain lalagaan nu terakhir nu kabeh memuriang dan nu kabeh memuriang ieu operatorna supirna maruriang kabeh parah nu terakhir mah malah datang ka maut nu terakhir sekali nu memaksakeun nu ka 11 bletrok nyanana dibawa ke rumah sakit maut kisah nyata ieu mah Syekh Nawawi mah oh cak Raja Pahad teman di zaman Raja Pahad makam siapa yang menceritakan Syekh Nawawi diceritakan gitu oh ceritakan sejarah nanti baheula-baheula gitu udah pengkolkeun ku ari mah tu jalanna mengkol ka dieu ieu makam ieu jalan tol tak ka dieu teh set ada kurang mun jarah di dieu pas tembok pas tembok sekali-sekali ke Mekah tuh aduh Gusti Allah eta Syekh Nawawi karanganana 112 anu eta geus tercetak nu masih encan tercetak masih puluhan kitab kene encan tercetak kitab Syekh Nawawi nu geus tercetak 112 kitab nu encan tercetak masih puluhan arsip geus dibikeun can dicetak kaburu maot Syekh Nawawi jelema leutik sederhana Syekh Nawawi mah masyaallah tawaduk henteu nyaritakeun asa aing teu bebeja aing kiai nu sok bebeja kiai mah hiji ti LDII kadua ti PKS mah terus terang we sebab dihareupeun kula ge bebeja nyana kula kajati begitu kajati pan ditu LDII ngobrol teh jeung kiaina saya ini kiainya di sini saya kira tangkorak sia ber bebeja kiai purukutut jaya kan bebeja gitu mah kedua orang PKS kumpul di mata kayak ngomong menyeritakan nyana PKS balah DPR PKS di situ di Kulon dekat beres nyeritakan saya kiai PKS saya kiainya aduh budak cabokeun doang cek urang kiai si bebeja teu kudu bebeja jadi kiai mah kumaha engke bae kiai kanyahoan ieu polisi ge teu kudu bebeja ge kanyahoan ieu polisi abri teu kudu bebeja ge kanyahoan kiai ge kanyahoan oh horeng kiai Golkar atuh kanyahoan ieu orenganna nu sok ngarusak kakiaian teh ieu aing greget jasa buku ka Golkar mah Syekh Nawawi ya mah keur carita kakaget bae di dunia teh ulama Turki, Pakistan, India, Mesir kaget neuleuk karangan-karangan Syekh Nawawi terutama tafsir Munir waduh lindek dibacana istimewa begitu ia dibaca ku ulama Mesir kagetnya na di suratan da Syekh Nawawi teh begitu ditanyakan urang mana Syekh Nawawi urang Indonesia di mana Indonesia nak kronjo weh kronjone saking pundi ge saking tanara weh deh iya tah eta kos kitu tah percis jawana mengkolon tuh aya wedehan wede itu beta rajeg ka ditu geus mulai ti rajeg we geus ka ditu terus ya jawane ana wedeh ge ya Allah cek urang Mesir teh oh ieu mah pinggir laut basisir bener heran urang pinggir laut bisa ngarang seperti ieu lantaran jelema nu sok ngadahar lauk mah otakna belet jelema nu sok ngadahar lauk awakna seterek awakna naon gitu ngaranna teger tapi otakna ieu adalah otakna mengpelehe lauk mah kos gitu beda jeung daging mun daging karena otak eta hebat nu mentak Imam Ghazali mah nyunahkeun saminggu sakali keluarga bere daging euy sia berat eta
Imam Ghazali teh Hujatul Islam lantaran mawaan hebat karena otak daging teh cerdas karena otak. Nah ieu mah lauk teu kaarti mendak di suratan ku ulama Mesir. Di suratan nasetik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minal misra amis dijero Ilan Nawawi at-Tanari kef sakitu doangnya nama kef wassalam Mesir baca kuasa Nawawi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kot beres wassalam Nawawi dibaca kunyana ainu aing mah tilu hurufna kaf hakap iya pak nya nama dua kop jeung todot eleh aing cek nya teh jadi saya tik saya dari mama nyurat urang mah pan suratnya 2 lembar paranjang bari maksud nama lah sautek doang santri nyuratan ka bapana patut paling ngedek menta beas yuk mau panjang jasa surat. Waduh yang terhormat ayahanda di rumah. Dengan ini saya mendoakan kepada mudah-mudahan bapak dan ibu ada dalam cerita sedikit saya di pondok ini. Waduh sama dengan diderita. Bangunan derita. Waduh malam kehujanan, keanginan, siang. Aduh itu mah di luar bae budaknya. Hitung-hitung dengan seetik doang tidak ada lain terakhir minta beras bah ya Allah jak bapak nanti tidak tadi bayar tuh panjang ting dah surat panjang ting kok surat cinta mah panjang wajar cinta mah panjang teh wajar surat cinta berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki kamang-mang ya datanglah sepucuk surat ini ke hadapanmu di tengah malam yang sunyi aku buat surat ini disertai dengan suara cecak ya dan lain sebagainya tetapi aku ingin mengutarakan isi hatiku tetapi tidak sampai nanti saja besok bersambung teu bisa nek nyebutin aku cinta padamu teu bisa mesti ditolak kayak eta baheula mah baheula kosnya kuari mah SMS aku cinta padamu beres beda baheula jeung kuari nah ieu keur carita surat panjang teuing eusi nama eueuhna naonan teu bagus teh cek ahli bilaga eta mah sarua jeung ngariung ti jam 7 datang ka jam 12 berkat teh menang cauh hansip doang aduh capek gawe teh itu bagus data, itu bagus. Ibu kercarita nu hayang berkat, kercarita ibu kercarita nu hayang berkat. IQ mah ngariung, jam sabaraha? Bada Isa, guys, datang kadinya, langsung bae guys, langsung beres, amin, guys, bae bubar bae, masya Allah, berkatna katuhu kenca, datang kapotong, gede tidak hebat itu nugas itu, singkat padat, guys, pokoknya. Aduh, kuari mangariung kudu tausiah, ada tausiah, capek aing tausiah. Mending mun lobaan. Ngariung 7 ya 15 dan mah tausiah. Nek nausiahan saha ieu. Teu bararagus zaman gua teh kos garar itu malulu. Nah, eta Syekh Nawawi teh kos kitu. Jadi berarti dipakai keheran keaneh ku ulama-ulama internasional dipertanyakan kok pinter amat dianggap ngadahar lauk pengertian kaya patea kunaon bisa pinter padahal cicing di sisi laut sedangkan di sisi laut makan loba lauk pasti bae ngadahar lauk sedangkan nu ngadahar lauk biasana otakna koyot kok ieu mah jadi pinter tak kaya patea kitu eusina dijawab ku Nawawi kotu aing sanajan cicing di sisi laut loba memang lauk mah tapi aing mah tilok gadahar lauk wassalam Nawawi ya Allah tak aya beti Nawawi mah jampe pantang lauk mun santri belet otakna ku kiai dibere baheula mah
ayo wiridna Allahumma ya aliyu Allahumma alimni ya alimu alimni ila kaza wa ya mubinu baini ila kaza wa ya kabiru wa ya kabiru kabirni ila kaza dan seterusnya eta teh jampe paranti pantang laut pak pantang laut 40 poe ulah ngadahar laut menang ngala ai melima di warung los coba akur-akur kayak berubah ulah ngadahar laut esok aya santri ngadahar ai ka kiai na bareng limaan ai nu opatan mah biasa teu ngadahar nu saurang ngadahar pan sia ngadahar lauk emang tepat patang aing pan sia ngadahar teu meunang nang sorangan nang batur-batur teu naon sia kos-kos dalilna dina Al-Qur'an mana tuh uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarat menang nu halal nu keur ihram ngadahar lauk mah meunang atuh sia dek pantang naon atuh ka kiai eta menang batur teu meunang nang sorangan nang batur mah teu naon kumaha sia bae atuh macam-macam di pondok mah aya nu pantang lauk cak kiai teh meunang ngadarna naon geus endog mah ngadahar ya sih teh pantang lauk endog endog paling lauk endog ngaranna ge heuh sarua bae endog teh bisa endog mah meunang ulah ge bebereumna puputina mah meunang tolol budak nu maksud pantang lauk teh mutih geus ngadaharna ulah ngadaharna sangu bae jeung uyah uyah mah teu naon digoreng ge masalah uyah mah sangu jeung uyah dagingan saya tiku masalah ge eueuh kuari pantang lauk kitu teh eueuh tapa-tapa riadoh-riadohan carang santri tah eta jadi Syekh Nawawi mah saumurna teu ngadahar lauk teu mentek pinter otakna masyaallah masyaallah iyalah Syekh Nawawi hebat ya dipakai ka aneh kabeh ku urang Mesir kunjungan Syekh Nawawi ka Mesir bareng jeung Ki Abdul Karim Ki Abdul Karim make jas make sorban Syekh Nawawi mah make kopeh hideng dengdek leting mah make baju gejore pan anu diciuman eta Abdul Karim wah waduh cek Syekh Nawawi teh aing padahal kiai mah tawadu biasa Syekh Nawawi masyaallah begitu ditanya masalah nah iya sia ayo sia bongan make jubah sia atau teter begitu teter kaget maknya bisa ngarang teter teka arti nu bisa ngarang bisa teter kieu ya otomatis keluar deui ka jero heula teu dibeja aku bahwa kiai nanu ieu jero ganti pakaian nu tadi teh dipake ku Syekh Nawawi kor sarua geus letikna pan akur letikna mah keluar deui begitu keluar bagaimana puncak ngomong urang mah masalah sakieu bae banyak pengarang bisa teka jawab ieu karangan naon hartina berarti kan nu ngarang teh geus menguasai 12 paham cek Syekh Nawawi tambah deui ayo kuari mah penganun dek nanya-nanya silakan bertubi-tubi terus dijawab cek ulang aja tadi mah bodoh pun gue mah pinternya tah jadi henteu ngisinkeun mun kuari mah sia sakitu bete bisa awas geus kuaing henteu nyalalina heula ka sisi abe pamorna sarua jadi pamor teh henteu silih dedetkeun mun kuari ulama kuari geus nya teu bisaeun ka dieu make jubah sia kuari mah urang kuari kos kitu da pagawean teh saya naon teh sopan kalau teh kitu begitu aya kiai anu heran ka Nawawi sanggeus heran aya nu teu percayaeun jelema leutik kieu pinter
aya teu percaya cek yana teh pasti ngan seukur hebat batinna doang zahirna doang can puguh batinna mah eta pan kanyahoan ku Nawawi kanyahoan teh ku Nawawi aya jelema pikiranna kos kitu teh tah ka Nawawi kan kanyahoan Nawawi mah teh hese-hese begitu kanyahoan buka sorbanna kopeana dikitukeun dret ya oyang tah bangunan weh cek yana dikiekeun deui beres deui cak kudu dijawab tuh menang sembarangan kopea dengdek milu dengdek bangunan eta Nawawi ngalalakon-lakon gitu Masya Allah lain bantrak-bantrak ini orang mah kopea dengdek datang ke biasa-biasa bae orang mah aduh Masya Allah malah mah disengserikan Bang Bara dengdek kopea sia tah oh pangaruh Nawawi mah ngadengdekeun kopea bangunan dengdek drek wayang gitu kan. Woi, kieu kan deui rapih deui. Geus. Ya Allah. Teh urang bangga boga ulama model Syekh Nawawi. Masya Allah. Kitab nu kurang dibaca ya Sapinah, iya Ria, terus berbagai kitab-kitab mun eueuh Syekh Nawawi. Syariatna hese memahami fikih. Hese eta orang memahami eta berzanji ya Allah hese jasa tapi ku Syekh Nawawi mah dibongkaran kalimat per kalimatna dilempengkeun istiarahna majazna dilempeng-lempeng karti bae kurang cacak-cacak eta Imam Ja'far nu ngarang berzanji henteu disarahan ku Syekh Nawawi Masya Allah moal kaharti mual baik kajian kumat tapi ku Nawawi dibongkar di pretel di mufradat jadi baik hati waduh alhamdulillah luar biasa lamun Syekh Nawawi dikubur di Tanara Asana tanahna beak gunung hajat nyokot pokoknya mah dicarokot di karari kau mau kundek masang buntut mah minta impo entak diamankan ku Gusti Allah di Mekah bahaya lantaran lain letik-letik ulama Syekh Nawawi Masya Allah jangan kuno boga iya kuno boga naon perusahaan cetak kitab lantaran Syekh Nawawi henteu kanyahoan teangan yuk ke Mekah di mana ieu Syekh Nawawi teh geus sugih jasa nu boga percetakan kuari geus dibikeun hartana ieu percetakan terus bae teu eureun-eureun mendunia di teangan Nawawi na tidak ngakunya na tidak ngaku tak datang ke maut tidak ngaku baik geus embung kula mah penting mah manfaat bae teu butuh saeutik-eutik acan ku dunia teu butuh namun kuari kudu nyetak ge hayang eta hayang kebeli mio kebeli Avanza yang kebeli Innova justru cetak-cetakan teh kos kitu malah dihandapna laya juzu tobu bigori izni bigori izni anu nakilihi teu meunang kitu menyebar luaskan fotokopi dan lain sebagainya tambah ya izin mun bener eta ilmu pimangpaateun mah atuh mangga bae cara Syekh Nawawi di urang mah tidak boleh awas naon sebabna aset besi leungit aset besi langit geus teu mangfaat elmuna nu mantak nyieun mah nyieun nukil mah nukil teu mangfaat naon sebabna lantaran orientasina aset lain kamangfaatan ilmu Syekh Nawawi mah henteu hayang diteangan ku nu bogana tetep bae aya padahal mah nyumput nya besi kapanggih sika panggih ka aing diberejang naon eta duit isuk page toge pae sakana jeung naon mending mangfaat bae masyaallah mantak mejehna boga ulama model Syekh Nawawi Indonesia alhamdulillahirabbil alamin.